Siapa berpenting ke mana baik? Di aing es bae di imah. Di, cok, aing ke kamari nyamper jauh. Ih, aing es lagi di jero gentong. Abo, jeknya nama, siapa bangkong meren, jero gentong esna. Emang saya naon yang anaing? Kemarin geus nyaho ye, kekek dia naon. Emang saya nyaho kekek naon? Eta, kamari kan aing nanya ke Cikal. Jeknya nadea, kekek dia, sok ngegelan tongong jelema. Abo, lu bener sih yang ngegelan tongong jelema. Jek Cikal gitu cenah. Ya curik, urang ulah mancing ka itu deui. Buku aing ge. Sarieun aing ka ditu deui. Geus lah engke urang mah ka sawah bae, nangan naon ke naon. Ayo tuh. Dek wari. Ayo tuh. Ranginang garing. Kamu teh garing berarti kurang poe. Ranginang base. Amun base kene berarti kurang poe. Sarua bae. Eta. Buku aing gitu nyaho. Ih, masih kene. Coba mencokot aing. Woi, acil, naon tuh? Sampurkeun lah. Oi, naon si Acil? Tak ada lo sih anggerangan bae. Abo. Galak amat tong ngomongna. Nyaho biasa bae meureun. Ye, aing geus biasa kos kieu. Besi aya kan teu dua. Oh. Sia meureun nu ngareuneuhannya. Abo, gagah bae sia. Di, aing membung kabah, biasa bae geus salah teh. Jelas ya lah. Selayu urang kasobe. Bisa ya lah. Janganan sih ngomong kabah, tapi ente aing pagi di sawah. Bodoh amat. Sok naraji saya nge budak tua mah. Ih, malah geus jeung mah. Kanyawan aing keur ngangon bae. Makanya keur naon. Dilok betul dah budak. Duh, hareudang. Woi lah, bisa ada ka mana? Weh, Win, ilu mal mancing. Ih, heueuh ka beneran, aing karak balik sakola. Hayu, Ayo atuh, bener lah tuh pakai sepatu. dek mancing sama sepatu. Geus lah di dieu bae, ulah jauh-jauh. Tidak belah. Neangan naon ieu? Nan keuyeub atuh. Woi, itu keuyeub teh naon? Di, keuyeub eta mah. Jaya suguhan. Umeureun, keuyeub. Cokot moal. Hot. Ayo. Ayo. Keuyeub tuh, mana keuyeubna? Wih, leungit euy. Woi, ulah kabur woi. Sial tak keuyeub. Dek di naon tuh deh? Aduh, tangkep. Dah. Goreng moal. Nyaho, bawa balik belah. Geus. Hiji doang. Aja. Geus. Weh budak, itu mana ta? Keuyeub. Jeung naon tuh? Ah, dipelihara, digoreng lumayan. Ih, geus tuh aing balik. Heeh. Woi. Teng ada sia, dicapit tuh barang sia. Bodoh amat, lo bohong sih mah. Lah beta kok bahkan emang lain laukan gitu. Di loba, aing kemarin mancing nang kieu di dieu. Kaboh udah bener bae sia. Bener. Aja sih emang eta lempang matana kadele gitu. Ada lo. Di ban mata sia anak yang perem sabelah. Ieu mah bahan ti dealer. Dan sia. Ih, Di jaheueuh lam, bener cek sia loba laukan deuleu, caina ge gegede-began. teman kau, teman budak keur garuyang. Di heueuh, itu lain tuh nu huluna uyak-uyakan. Di, lain teh mah, teh hulu budak. Aju ieu mana pancinganna bencana adak mancing. Astaga, aing poho, tadi bawa di imah. Aju kumaha? Aing baiklah nu baliknya, dapat pancing. Heueuh geus atuh sia nu balik aing di dieu nangguan. Kamari dan aing anu maling. Ayeuna ge kuan diborongkeun. Nah, beres. Aing balik lah. Ih, itu mau bindi. Naonnya? Ini sih kenaon? Abo. Sia deui aki-aki bosan aing lah. Sia di dia kenaon sabenerna. Aing keur nangguan salam. Emang salamna ka mana? Balik nyokot pancingan, pan aing dak mancing jeung anak. Bukan teh sia nu bukan aing gitu. Di GPP dieun si aki-aki. Woi, ai si aing ngomong anu bener atuh. Esa no keur naon tuh di dieu? Tuan, kenapa kebon aing? Di emang ieu kebon sia kitu? Oh, aing mah aki-aki buka kebon. Ya heueuh aki-aki loba kebonna.
Kamu sih ngagelisan baik wari. Heula geulis, jaing mah bikang. Ya pancing na aing bawa mawa. Siapin yang di luar, berarti di bawah. Ih, kebenaran tuh Ajawir. Kan ajak mancing ah. Aing, amat dagang. Ih, Wir, kenapa sih ya? Bukan harus turun amat. Pusing aing lam, bener be. Aing dagang, tisuk, tabeak-beak. Terus masing-masing lagi mancing ayo. Mancing ke mana sih ya? Kobakan di situ. Di kobakan. Di satu mancing lah. Di Windy. Gaskeun lah, terparusin ya. Woi lam. Pancen sih mendak mancing jeung Windy, ayo Windy na mana tuh? Dia teka deuleu. Aya di itu udah kelapa manehna. Coba tuh samperkeun. Samperkeun lah. Ayo. Kira bibir kira. Naon? Tuh ini jeung saha? Iya tuh bungkus ya tadi. Yang saha tuh? Duaan bayi ngana tadi mah. Ih, kita mah bauna. Bayi, Timuan eta mah. bayi samperkeun lah. Ayo gerak. Aduh, Sial jasa. Kita mah nu boga kebon teh. Si jenggot sampai gunung tuh dulu. Balik bae numpak. Di, ya teman emen jenggot. Rontok budak dirinya. Dadah meureun. Bermain lah. Iya, aing naon yuk. Sia teh ngalagaing bae. Sia, kenaon di dia? Aing baturanya na lagi kana sorangan bae di dieu. Sia kabaliasa salam. Sia kadi jeung saha? Jeung Jawir aing. Dih, masa jawirna bu? Jawir, sia ka dieu jeung Jawir. Oh, tadi balik dagang ngajak mancing. Udah ke mananya? Jawir sah sih? Tukang sayur. Tukang sayur. Tukang sayur anu kebeureum teh lain. Heuh, eta nyana. Wah, Win aja jadi teh mancingna. Ulah lah jangan geus buru tadi balik bae. ya ulah, saya di jeung aing. Dimbung aing nya sia mah bombe bado. Abu sia ngomong. Tadi aja kolot-kolot ke lo bagaya sia. Pan aing meunang ngenalkeun sia. Ih heuh nya. Boh aing je. Hayu ulah jeung nak balik moal. Win balik lah. Hayu lah. Woi, sini ka mana? Balik lah. Heuh aing lu atuh. Ayo. Aing. Nyok itu manak mancing didinya moal ilu aing. Kita mau kebon aki-aki anu aing keri di kepung punyana. Sial. Iya, jelang mana di dia. Woi, Jawir. Itu naon balik ke pajak aing? Hampura lam. Ada yang numpat. Mules rasanya ngising. Jeung geus ngising na? Enggak sih, tapi aing ngising deui. Pancen saya jeung Windy, ai Windy na mana tuh? Balik kan datang ke mana tadi? Siang sih, aing balik ngising lah. Ulah aing balik angkor mandi sore.